Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, wilujeng wayah kieu nya hei. Wilujeng patepang dangu deui sareng Mangguru dina acara ngadongeng. Mangguru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Pati Anu Mungkas Kanyeri. Ieu dongeng karangan Bapak Sukirman Dede. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka-10. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan jucungna ieu carios. Sok ahey kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru anu kasep keur nilepan sajadah sabada ngalaksanakeun salat asar, bari diuk dina kursi prana ngalayung hareupeun jandela kamar anu kumanehna ngahaja dibukakeun. Langit majalengka katingali lenglang, padahal basa tadi beurang kamajakeun ceudem bari teu lila oge tuluy murubutkeun cihujan anu sakitu gedena. Belenyeh prana katingali seuri sorangan, kumanehna kabayangkeun deui Rani anu bangun ngarasa bagja nyang saya kana tonggongna. Tapi teu lila kituna teh pamen teu anu kasep ngadadak katingali alum. Cawangan manehna ngeunaan Rani kasilih ku ngolebatna juragan Carmad anu bieu nitah datang ka imahna. Aya naon nya bapana Rani teh ditah aing ka imahna, garentes hatena prana. Paling oge rek nyarekan dume anakna di bawah hujanan ku diri aing. Galecok hatena prana. Pikeun prana ulah-ulah ngan saukur nyarekan cacak nepi ka nyalahkeun manehna oge juragan Carmad geus aya dina hiji kawajaran. Pikeun prana pantes kacida hiji kolot teu narima anak parawan dibabawa ku hiji lalaki anu lain muhrimna. Rek naon bae anu jadi alesanana, tapi anu dipikahariwang ku prana ayeuna juragan Carmad keur nyarekan Rani di imahna. Dedeh teuing geulis sing sabar pami salira ayeuna disesel ku nu janten rama. Kewengi oge ku akang bakal dijentrekeun sagala rupina. Galecok hatena prana siga anu hariwang buah hatena ayeuna keur dicarekan ku nu jadi bapana. Teu lila kadenge sorak kukurubukan tina beuteung prana jung anu kasep nangtung siga anu kakarek sadar ti tadi beurang can kararaban sangu. Prana kaluar ti kamarna laju ngoloyong ka tengah imah rek nepungan anu jadi bibina. Datang ka tengah imah eueuh sasaha, tong boro bibina dalah anu jadi emangna oge eueuh di dinya. Rada hanjelu anu kasep indit ka dapur, prana mukaan lomari neangan dengan sangu. Kabeneran dina lomari loba dahareun, prana siga anu kerung. Manehna heran naha anu jadi bibina sisinarieun sagala dipasak. Aya daging sapi najan ngan saukur 2 keureut, aya sop, tahu, tempe, katut oseng kentang jeung asesoun sagala rupa. Kulantaran geus lapar pisan, prana teu mikir panjang, manehna ngeduk sangu tina boboko anu nyampak dina luhur meja, bari teu poho nyokot deungeunna tina lomari. Anu kasep ayeuna katingali ngadekul ngahanca alas bangun anu ponyo kacida.
Waktu teu karasa nyerelekna wanci magrib geus kaliwat, malah anu komat adan isya oge geus mimiti kadenge di tajug anu teu jauh ti imah emangna. Prana teu ka masjid, manehna ngahajarek salat isya di imah sabab meh langsung bisa nepungan bapana Rani di imahna. Sanajan dina jero hate Prana ngarasa heran, basa manehna balik salat magrib ti masjid di imah Juragan Carmad bet geuning geus loba jalma. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, sabada salat isya Prana indit ka imah Rani rek nepungan Juragan Carmad. Sanajan dina jero hate Prana masih dilempudan ku rasa heran, tapi janji anu geus dikedalkeun ka bapana Rani kudu ditedunan. Anu kasep istuning lalaki sajati, teu jauh beda we jeung Mang Guru anu sok ngadongeng. Teu hariwang kana naon anu kumanehna rek disanghareupan. Kaluar ti imah emangna, Prana teuneng ludeung ngalengkahkeun sukuna pikeun manggihan Juragan Carmad. Tapi basa geus nepi ka teras imahna Rani, rasa herana beuki nambahan, panto imah bunglong, kitu deui jeung jandelana. Hordeng-hordeng dibaruka nepikeun anu di jero imah nembra ka tempo ti luar. Rek asup ka jero, Prana jadi ngarasa asa-asa komo di teras imah aya emangna keur diuk sila bari neuteup ka manehna. Di jero imah katingali Juragan Carmad diuk gigireun lanceukna, dibaturan kudu janten garwana. Sadudulur Juragan Carmad ngariung di jero imah siga anu ngahaja aya anu keur ditarungguan. Bari hate marojengja kalacat anu kasep unggah ka teras imah Juragan Carmad. Jelema anu araya di dinya kumanehna diarajak sasalaman, kitu deui ka emangna ditataan taya anu kaliwat. Gek Prana diuk dina karpet bari nyarande kana tihang. Mang Memed terus manco ka manehna ku paneuteub pinuh ku rasa melang jeung hariwang. Can 5 menit Prana diuk teh bari masih dilimpudan ku mangrupa-rupa tanda tanya anu kasep seuri ipis kanu jadi emangna. Can nepi seuri anu ditenggorkeun ka anu jadi emangna, Mang Memed kalah nangtung ditaluturkeun ku nu araya di dinya. Sing horeng si mana horeng anu ditarungguan teh geuning geus datang. Haji Sukria leumpang dikaleng ku nu janten garwana, dituturkeun ku anak lalaki tukangeunana geuningan Roni. Prana ge jadi milu nangtung sanajan bari kerung, tapi barang manehna nempo Roni aya dina eta aleutan anu karek datang, hatena jadi ngadadak ratug. Rupa-rupa sangkaan dina jero hatena maksa Prana ngalengkah ngadeuketan anu jadi emangna. Pok anu kasep nanya, "Ih aya naon ieu teh Mang?" Sakedapan mah Mang Memed ngan ukur neuteub seukeut kanu jadi alona. Neng Rani bade dilamar Pran, tembal Mang Memed pondok bari teu wani manco ka alona. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, mun harita Prana ngadenge sora guludug, tangtu-tangtu hatena moal ratug. Mun harita Prana ngadenge dar-der-dorna sora gelap, hate Prana geus tangtu moal ngalenyap. Tapi anu bieu kadenge ku Prana tinu jadi emangna, yen Rani rek aya anu ngalamar, tapak suku asa ngalayang. Kan nyeri anu kabayangkeun ku manehna mun dicarekan ku Juragan Carmad moal matak aya tapakan. Tapi nyaksian buah hate anu dipikan nyaah ku manehna rek aya anu nanyaan. Karasa siga hinis anu ting seredet nurihan lelembutan. Hate Prana ngadadak ratug tutunggulan, aya rasa nyeri perih anu nyaliara dina hatena, jajantung asa diturihan. Untungna anu kasep ikhlas narima kana naon anu bakal kasaksian.
Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru anu ngariung di teras nyalongkrongkeun leungeunna kanu karek daratang. Haji Sukria kalih bojona katingali marahmai narima pangbagea tinu araya didinya kitu deui jeung Roni. Samalah basa leungeunna patarema jeung leungeun Prana. Roni siga anu seuri sinis, Prana ngan ukur ngarenghap jero bari seuri ipis anu mungkus kan nyeri batina. Rombongan anu tadi dibagiakeun ku nu dilaluar ayeuna geus arasup ka jero imahna Juragan Carmad anu di teras dariuk deui. Memeh diuk siga anu panasaran Prana nempo ka jero imah tina kaca jandela. Kamana ari raninya gerentes hate anu kasep siga anu ngarasa hariwang sabab Prana teu nempo buah hatena milu ngariung. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, cag urang kantunkeun heula Prana anu teu apaleun di jero kamarna. Rane katingali keur dicecehan ku nu jadi bibina. Rani anu ti asar keneh digulang gaper ku kan nyeri batina teu malire kanu ngetorokan panto kamarna. Indungna anu ngarasa kesel nitah kanu jadi adina sangkan Rani gewat-gewat dangdan bari manehna ngoloyong deui ka dapur. Nenah adi pamajikan Juragan Carmad gura-gero deui ka Rani bari ngetorokan panto kamarna. Anu keketrok kunu geulis lain teu kadenge, anu ngetorokan panto anger teu dipalire. Kan nyeri batin anu sesat dipegatkeun duriat maksa manehna terus-terusan murubutkeun cimatana. Ulutrak sora panto kamar Rani aya anu muka. Nenah asup ka jero gek diuk dina sisi ranjang. Rani, Ran, cek Nenah bari ngusapan tonggong alona. Rani teu nembalan. Adi pamajikan Juragan Carmad ngusapan buuk Rani bangun deudeuh. Nenah kerung, sirah Rani siga anu ngaheab panas. Ya Allah, siga anu reuwas. Nenah malikeun awakna Rani, matana carindul balas terus-terusan jeung ceurikan nasibna. Gap Nenah nyabak tarang alona. Adi pamajikan Juragan Carmad beuki reuwas, tarang alona nyebret panas bari panon peureum da sidik kapiuhan. Kan nyeri batin anu karasa ku Rani geus ngabalukarkeun dirina teu sadar. Jung Nenah nangtung semurusuh lumpat ninggalkeun kamar Rani rek ngabejaan anu jadi lanceukna. Cece itu Rani, cek Nenah kalanceukna. Pamajikan Juragan Carmad kerung teu ngarti kana naon anu dimaksud kudu jadi adina. Nenah teu malire kanu jadi lanceukna. Manehna rikat nyokot baskom leutik laju dieusian ku Cipanas. Bi punten pangnyandakeun anduk alit, cek Nenah bari nyampurkeun citiis kana Cipanas anu geus aya dina baskom. Penungguan Bici anu keur nyokot anduk leutik, Nenah ngagidig muru ka kamarna Rani. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, cai haneut dina baskom leutik ditunda dina meja leutik gigireun ranjang Rani. Teurila Bici datang bari mamawa anduk leutik. Nuhun nya Bi, punten sakantenan pangnyandakeun kolonyo dina kotak obat, cek Nenah ka Bici. Bici kaluar ti kamar. Teurila datang indungna Rani. Pamajikan Juragan Carmad diuk dina sisi ranjang bari nyekelan bitis anakna. Kunaon atuh cek, Rani teh dugi ka kieu? Nenah nanya kalanceukna bari nyeceuhan tarang anu jadi alona. Duka atuh Nen, eta meureun pedah tadi huhujanan, tembalan cek Nenah. Kituna teh bari siga aya anu disumputkeun. Tapi Nenah oge lain budak leutik. Manehna nanya deui bari nyusutan tonggong alona ku anduk leutik.
Ari Rani uningaeun ayeuna bade aya nu narosan cece. Lanceukna teu nembalan kalah api-api mencetan bitis anakna. Punten ce ngalih calikna, ceuk Nenah bari cengkat. Pamajikan Juragan Carmad pindah diukna ke tempat anu tadi didiukan ku adina. Nenah ngelapan bitis alona anu karasa tiis. Sakedapan mah manehna ngahuleng, awak alona nepi kana tarang sakitu nyebretna, tapi ari lebah bitis nepi kana dampal suku nyecep tiis. Teu lila biicih datang mamawa botol minyak kolonyo. Song eta botol diasongkeun ka adi dununganana. Minyak kolonyo dibuka ku Nenah, tuluy dibalurkeun kana awak alona. Pamajikan Juragan Carmad ngusapan tarang anakna pinuh ku rasa deudeuh jeung hariwang. Nenah ngucurkeun kolonyo kana dampal leungeunna, laju dibalurkeun kana lebah beheung Rani. Teu poho eta minyak diusapkeun kana handapeun irung alona. Rani anu katingalina geus kaleleban ku rasa kanyeri jeung kapeurih. Ayeuna katingali sadar tina kapiuhanana. Bari ngulisik kadenge sorana nyanyambat ngaran lalaki anu kumanehna dipikadeudeuh. Kang Prana, Kang Prana. Jeup jempe deui Nenah jeung lanceukna silih pelong. Saha Prana teh ceuk Nenah ka lanceukna. Ari pamajikan Juragan Carmad lain ngajawab, manehna kalah ngusapan tarang anakna. Bari nyarita semudu mareda, pokna teh kieu. Gugah atuh geulis nah kunaon nyai teh. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru anu diusapan kalah beuki sasar anu disasambat nangan saukur Prana. Pamajikan Juragan Carmad siga anu bingung. Ayeuna mah indung Narani oge siga anu milu ngarasakeun kanyeri batin anu jadi anakna. Cimata ngayembeng dina kongkolak panona, teu lila bedah maseuhan pipina. Jung indung Narani nangtung, bari siga anu kapaksa manehna ngoloyong ka tengah imah nyamperkeun salakina. Kang, itu Rani, ceuk pamajikan Juragan Carmad bari rambisak. Kunaon Rani ibu? Ceuk salakina kalah malik nanya. Tingali we geraku akang, tembal pamajikanana. Bari semurusuh Juragan Carmad lempang ngagidig muru ka kamar Rani dituturkeun ku pamajikanana. Nepi ka kamar anakna, Rani katingali keur disimbutan. Dina tarangna aya anduk baseuh anu ngahaja dikompreskeun. Nenah neuteup deudeuh kanu jadi alona, hatena milu ngageuri kana naon anu karanapan ku nu jadi alona. Sanajan manehna sorangan can yakin naon anu sabenerna geus tumiba ka Rani. Juragan Carmad geus aya di jero kamar anakna. Manehna nanya ka iparna pokna kieu. Kunaon Rani nen? Nenah anu keur diuk gigireun Rani nyengkatkeun gadona, bari neuteup kanu jadi lanceuk iparna pok nembal. Duka tukang da salirana nyebret panas. Samalih tadi mah sasar. Juragan Carmad kerung bari ngadeuketan anakna. Tonggong leungeun katuhuna diantelkeun kana pipi Rani.
kituna teh ngan sakedeung Juragan Caremad kalah ngoloyong deui kaluar ti kamar. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, wanci magrib geus kaliwat, kitu deui mangsana isya Juragan Caremad kalih garwa diuk ngarendeng di rohangan tamu jeung dulur-dulurna. Rani mah untung teh geus teu pikahariwangeun deui, nenah katingali teu wani ningalkeun alona dina ditinggalkeunna oge mun manehna salat. Eta oge menta digentenan kabi icih pikeun nungguan Rani. Juragan Caremad keur ngobrol jeung anu jadi lanceukna. Waktu Prana datang oge manehna nyahoeun kan teu dipalire. Tapi kituna teh teu rila nampo anu di laluar narangtung ngabagiakeun nu keur ditarungguan ku manehna. Juragan Caremad jeung sakur anu aya di jero rohangan oge sarua narangtung. Haji Sukria jeung rombongan arasup ka jero sabada sasalaman jeung anu boga imah maranehna dariuk di eta rohangan. Anu datang nepikeun maksudna seja ngalamarani jang anu jadi anakna teu kacaturkeun kumaha prosesi nama lamaran Roni ditarima ku Juragan Caremad. "Dupi Neng Radina ka mana cece?" Indungna Roni nanyakeun ka pamajikan Juragan Caremad anu semu heran sabab ti mimiti datang asa teu katingali anu jadi calon minantuna. "Ih, nu mawi abdi teh nada dihapunten, pun anak teh nuju teu damang," ceuk pamajikan Juragan Caremad tamada kanu jadi calon besana. "Mangga tukang Haji, bili bade ningarani," ceuk Juragan Caremad ka Haji Sukria anu keur papelong-pelong jeung anu jadi pamajikanana. Ngadenge Rani gering anu ngarasa panasaran pangheulana teh Roni. Da barang bapana Rani ngajak ka bapana nempo Rani, manehna anu pangheulana cengkat teh. Ulah wargana Roni narangtung rek nempo calon minantuna. Kitu deui jeung Roni teu lila kula wargana Roni aya di jero kamar Rani. Geus ningali anu geulis keur ngagoler bari disimbutan maranehna oge kalaluar deui. Laju dariuk ngariung di tempat anu tadi. Dua kula warga bangun anu lugina pamaksudan geus ditepikeun geus ditarima. Sanajan tangtuna dina hatena sewang-sewangan mah urang ngarasa sugema darani teu milu ngariung di dinya. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru anu ngariung ayeuna katingali bala kecerakan kamana ari Prana di teras imah Juragan Caremad. Prana tos teu katingali tisaprak geus apal yen Juragan Caremad narima panglamar ti Roni. Prana mah langsung medal sila ti harita oge. Bebejana mah ka Mang Memed rek kacai heula, tapi da Mang Memed oge surti anu kasep ngan ukur dianter ku paneteupna. Di kamarna Prana katingali kur diuk dina ranjangna bari nyarande. Anu kasep katingali ngalayung dua leungeunna dipake nalenan sirahna. Sakedapan katingali dua panonna siga anu ngahaja dipeureumkeun. Pikiran Prana kumalayang deui kana kajadian-kajadian anu samemehna karandapan ku manehna.
seuri narani ogo narani nepikeun yang sayana anu geulis dina tonggong manehna narembongan deui nambahan ka nyeri batinna. Samalah prana ngarasa ditengteinganan ku Juragan Carmad, panyangkana anu kasep mah dititah nepungan ka imah Juragan Carmad teh saukur rek diomongan tapi geuning lain. Juragan Carmad siga anu ngahaja nembongkeun sangkan prana sadarani geus aya anu miboga. Tina dua kongkolak panona anu masih keneh dipeureumkeun katingali Cimata ting gorolong kana lebah pipina. Kan nyeri anu ngahaja teu ditembongkeun malah ditembrakeun ku Cimata anu beuki lila beuki murubut. Dedeh teuing nu kasep teh marana kabogoh dilamar batur. Aduh, sampai kawas mangguru wae. Mohon gaduh kabogoh dilamar batur. Poharanya cager pohara. Mohon ka urang Tasik anu neme dilamar. Wilujeng ngadangukeunnya. Salambak tos wae teh mangguru. Pamugi ieu dongeng katampinya kelayan kabingahan. Cager pohara duh. Mitra-mitra pemirtub dongeng mangguru anu kasep kerenjeng cerikan nasibna komo basa kumanehna kasawang rani anu tadi teka tempo dina riungan meureun sarua keur nganaha-naha kana nasibna. Kan nyeri beuki karasa sabab prana yakin buah hatena oge teu narima dijodokeun ku indung bapana. Cimata anu murubut siga diantep, anu bogana siga anu ngahaja, hayang nyaho jerona kapeurih dina hatena nepi ka mana. Tapi lila-lila mah prana ge cengkat, sanajan teu kadenge inghakna jung anu kasep nangtung laju turun tina luhur ranjang. Cimata anu maseuhan pipina disusutan ku tonggong leungeunna. Kek prana diuk dina kursi luhureun meja, leungeunna ngaragamang kana hiji buku. Eta buku dibukaan aya amplop anu nyelap kumanehna dicokot. Geuning eta amplop teh surat tirani anu kungsi kumanehna dibaca. Amplop anu tadi dicokot eusina dikaluarkeun tuluy ku prana dibaca deui. Kadalila eta surat dibacana teu lila katingali anu kasep nanggeui gado ku leungeun kencana bari ngagarentes dina jero hatena. Duh geulis hampura akang. Kituna teh bari nutupan beungeutna sorangan. Kudua dampal leungeunna bari anger dipake nanggeui gadona. Cag heula nya hei. Rupina waktosna parantos eet, insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Rupina dina waktos ayeuna mangguru ngadongeng nang mung dugi ka dieu heula. Mangguru si amit mungkur amit mundur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag meos.